أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanggung jawab dari tak sholat, dari tak ngaji. Pokok nari macam mana? Kadang kepanggil bapak nari copot dia. Nauzubillah. Urang dipasihan dia parentah ku Allah nyatana ibadah teh sapali nu wajib anu sunat Allah tos masihkeun ka urang dina waktu urang teu dibalegan ku Allah salami yuswa 15 tahun urang tos nampi teh tak menawi tina urang ngampina parentah Allah bil tijamil ubudiyah pek laksanakeun kana ngalaksanakeun ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhati jeung dina sapali tuladan matan sapali minal kitab tina kitabna Allah Subhanahu wa taala. Pasariatu lapan pasariatu. Eta di mah asariatu nama pasariatu ngangepa bil fa'i kalayan ngangepa. Pasariatu laka aina fi'un di nafsika dohiron wa batinan. Jadi syariat laka manfaat beranjir. Naon pada melan syariat eta teh manfaat beranjir. Ya, manfaat teh dohiron wa batinan, dohir jeung batin di dunia wal akhirati, di dunia wa fil akhirati jeung di akhirat. Ayyuhad do'ibu hai jelema nu lemah gitu. Jadi ulah ngantep sholat naudzubillah. Ulah alim urang silaturahmi, ulah alim urang ngaos Quran. Komo ulah alim urang nuntut ilmu. Sebab eta teh sangat memanfaat anjeun. Tapi manfaat di dunia umur parat dugikeun ka akhirat. Insyaallah. Ya, matak daya bejana mencicing dina hakikat makin jeung pokok kana sarengan. Sekalian ngaji hakikat, sholat di semua. Ai kasam membeki teh. Komen kana tuang membeki bisa. Akan teh itu betul rohiyah teh. Ahli hakikat jeung sholat. Ayo dicekel dulu. Kana kopi meni. Tuh ya ditinyu. Cakap pinter malah dong akan eureun sholat, eureun ngopi sing bener gitu. So lamun bener dia bung sholat, entong usaha cicing. Ainya lawan beto naik sholatmu. Tembokkeun tah sarengan teh wajib berurang di sarengan itu jang jasa urang. Angga kopehan mas tak urang. Ya, acukan sing rapi salira urang. Wacupan camping deui sarengan teh sing dohir gitu. Ya, sing rapi sing ngalaksanakeun dohirkeun sarengatmu Allah nitipkeun ka urang sadaya. Dan sebab sarengat mah jang ngaberesan jasad urang samudaya. Moal tiasa ku lihat sarengat jasad iwal ti usahaina ngan sarengat teh ayyuhad doibu hai jalmi jalmi lemah min dofinya min dofatina lapan dofa tanapi dofi al-dofu ari ngaran dofu bi fathil dot kalawan fathah dot au wa domi ajeng domah dot tiasa dafa tiasa dofa eta tidur kuat doib teh tidur kuat lalawanan tina kuat di mana jelema teu kuat lemah teh bahwa ingaran tidur kuat teh doibun jalmi anu lemah hakikat urang teh doib teh urang geus sadaya ulah boga rasa dawe jelema saengat urang geus sami teu saengat urang mengurangkeun ngaji tauhid hakikat ya, di waktu berpapasan jeung jelema sarengat urang hei doi tong kitu
da urang geus sarupa dongeng jasa urang itu bisa itu nu niasakeun teh Allah gitu matak sumping akbar Allah ngurus ka urang samudaya berikut lain bisa kentir lain buka bisa bibirna tapi ku Allah ditiasakeun tak nu can nepi kana hakikat mah bibirna ukur nu bisa nate leungit Allah nang ngabisakeun maka doib nu kitu ngaranna inu teu kapani rububiyah Allah teh jelema nu lemah aya nu leusung jelema moal aya nu leus mau sababna dari isuk bala jam 8 geus tua jam 11 geus ngopi deui nepikeun ka wayah ieu geus siapkeun urang tua geunang kadang balik ngaji deui Pak ninu mie lah hayang jag-jag isukan hari subuh teh ini leus deui tanging supaya urang geuningan pameh sare make jeung binyu heula eta ninu mie hari subuh teh udah nah itu udah subuh apa nabi mandongi lain dongeng lebih ke katidihan ku ieu teh baru-baru ini didul kuat bahwa doaipun kauluhu ari dawuhan Allah Subhanahu wa taala khuliqal insanu dhaifan saur Allah khuliqa didamel saha al insanu jelema dhaifan lemah jelema tapi jelema nu dijieun lemah ku Allah teu ngarasa lemah mata keur salat teu lemah tadi yang keur dibere dunia teu lemah tak kuduna keur dititipan dunia sing lemah lembut dari lain dunia urang tapi dunia titipan Allah mataknya diurus teu boro ngomong teuing biasa ini jalmi asal gede dunia apa ngomong teh pan sultan mah bebas lain seksuasi ya kabatul tidak mengenai yang mau buka duit cat itu begitu mah mani itu mengenai kudu lemes mana yang sebab duit cat boga jadi lemes nate kudu itu boga nate di gedean dan duit dan kuala leungit lemes nabi jil kasar atau bilang jadi jalmi mah di dalam kuala teh doib tak urang dititipan dunia sing katingali doib pernah urang dititipan jeb-jeb teh sing doib katingal urang ya hakikat urang mah teh biasa teh leumpang ditiasakeun ku Allah ngepatna ditiasakeun ka Allah nepi ka urang soca awas ge nepi ka cepil urang ngadangu teh ditiasakeun ku Allah teh kan geus ngarasakeun kalam si Allah nu neme jelema di damel teh dhaifan bari jeung cikitan lamun urang boga masalah aya batur mengajakan pasea dan ulama mau arti gila apa cicing pernah mana cicing wae khuliqal insanu dhaifan ada bilang sorangan mana mau diajak pasea ayo ngomong bahasa Arab ngajar tuh ngomong bahasa Arab padahal keur memperdiri pemajikan baru ngomong khuliqal insanu dhaifan lemah we lagi jadi maka tinggal di kebobalan siapa jadi lelaki itu beri lemah-lemah tinggi pemajikan pada orang itu melawan so itu bisa dilawan pijen si pijen bukan yang ada pijen nah itu pembaturan juling di pamagat aku dulu lemah kan dulu lemah aku dulu nanti istri ya istri mah bisa ada orang itu ya di dalam kuala keur ngeureuyeuh ilmu kudu salamah mungkin karasa lemahna urang di payunan Allah Subhanahu wa taala semua aya nyarekan insyaallah ya dina nyeuseulana lagi lemah kitu tadi teh mah aya kuat lahu daya kekuatan lahu ka itu si insan daya kuat wala haula daya upaya
bijamiil atwari dina sakabeh pirang-pirang mangsa. Jadi sadayana atwar mangsa urang teu aya la haula wala quwata. Jadi atwar teh timimiti